Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Mau Panjalu. Kocapkeun di kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya anu ngahayuk eta nagara keur anteng netep bulan purnama. Nginget-nginget kejadian mangsa katukang, kejadian anu ngabengkahkeun dua kerajaan Majapahit jeung kerajaan Pajajaran. Kejadianana memang geus lila pisan, geus kaliwat sawatara puluh tahun katukang. Nyaeta kejadian anu katelah perang bubat. Timbul niat anu luhung dina manahna, niat pikeun nyambungkeun deui duduluran anu kungsi kapegat ku rasa cecep. Sabab dihenteu-henteu oge upama dijujut ka puguh mah Raja Majapahit jeung Raja Pajajaran teh tikaruhuna mah tunggal sakocaran. Carana mah bisa ngaliwatan pertikahan kabeneran Prabu Wijaya lalanggasan keneh. Sang Prabu Brawijaya enggal nyaur patih barabat atuh nyaritakeun pamaksudna nyaita ngalamar putri kerajaan Pajajaran anu geulis Putri Kencana Rarang. Tujuana tayalian pikeun nyambungkeun tali silaturahmi anu kungsi pegat pisan. Kesalahan karuhun urang baheula henteu hade lamun akibatna terus dikukut serta henteu perlu diwariskeun ke anak incu. Patih sapuk kana pamangsudan sang Prabu. Poeta keneh patih tatan-tatan ngumpulkeun balad sarta nyandingkeun bekel pikeun indit ngajugjuk ka kerajaan Pajajaran. Eta rombongan diluluguan ku hiji mantri. Dina waktu anu geus ditangtukeun, eta rombongan utusan Majapahit teh indit ninggalkeun nagarana maju ngulon. Lalampahan anu henteu gampang lantaran nyorang leuweung geledegan. Kacaturkeun eta rombongan utusan teh geus tepi bae ka puseur dayeuh nagara Pajajaran anu parenahna di dayeuh Kawali. Utusan Majapahit menang pangbagea anu hade boh ti rahayat Pajajaran, boh ti raja Pajajaran. Mantri anu jadi kokolot utusan Majapahit masrahkeun surat di Prabu Brawijaya anu unggelna seja ngalamar Putri Kencana Rarang bari sakantenan maheutkeun deui tali silaturahmi antara kerajaan Majapahit jeung Pajajaran. Raja Pajajaran nampi eta lamaran, ngingetkeun kana niat luhung Raja Majapahit, ajakan pikeun hirup sauyunan memang kudu ditarima kalawan jembar. Manakomo sang Prabu Brawijaya teh yuswana teu sabraha gesah sareng Nyi Putri. Tumut kana kapalai sepuhna, Nyi Putri oge keresah dipih hukum, malah harita keneh oge ditangtukeun waktuna. Wanci anu mustari pikeun jatuk rami. Dina waktu anu geus ditangtukeun, sang Prabu Brawijaya sareng rombonganana angkat ka Pajajaran kanggo rendengan. Sadugina ka Pajajaran teras bae direndengkeun nyandingkeun kembang Pajajaran Kencana Rarang. Munggah nurup cupu nu kasep sareng nu geulis der atuh ngayakeun pesta kacidaramena. Pesta nagara 7 poe 7 peuting sakala tatabuhan ngageder daya reureuhna lir anu nembongkeun ka bunga nyecapkeun ka sono. Sanggeus rengse pesta jeung sukan-sukan, Putri Kencana Rarang dicandak ka Majapahit, ngiring ka ingkang Soroge ngaheuyeuh dayeuh. Rumah tanggana estuning regreg page, ditilaman kanyaah dipupuk ku kadeudeuh. Sawatara bulan ti harita Putri Kencana Rarang wawartos kacoregena yen anjeunna ngandeg. Sang Prabu Brawijaya kalintang suka manahna. Nalika bobotna bade majeng
kasalapan sasi. Bet corojoi we dina mana Nyi Putri aya kapalai nyelang mulih ka Pajajaran. Kumargi palai babar di Bali kusana ngajadi disaksikan ku Ibu Ramana katut kadang wargi. Kawit namah ku Sang Prabu teu kawidian komo deui Nyi Putri dina kayaan bobot. Anu cek hitungan indung berang mah moal dugi ka sasi oge orok baris medal. Nanging kumargi Nyi Putri kekeh sarang nyariosna di barung ku merebay mili. Akhirna mah Sang Prabu teh leah manahna. Mangga atuh ari rai maksa angkat mah. Mung hapunten engkang teu tiasa ngajajabkeun kumargi nuju pameng mayuna nagara. Saung Sang Prabu Brawijaya. Anjeunna ngutus hiji mantri ka petengan kanggo ngajajabkeun Nyi Putri ka Pajajaran. Saenggeus bekel katut para panghiringna sadia. Pring atuh rombongan Putri Kencana Rarang angkat ti Majapahit seja ngajugjug ka Pajajaran. Angkat nyacat nyorang leuweung gledegan mipir-mipir pasir mapai-mapai jungkrang. Nyi Putri angkatna ditandu kana joli diaping ku mantri katut para punggawa. Sanaos kedah nyorang jalan rarumpil Nyi Putri katinggal paromana bear marahmai. Paromana bear marahmai kumargi bade tepang sareng Ibu Ramana. Sanggeus sabaraha puluh poe lumampah. Rombongan Nyi Putri anjog ka hiji tempat di suku Gunung Sawal, kuloneun Ciamis ayeuna. Nyi Putri ngaraos nahnai sareng lalesu, sering karaos patuangan sapertos nu bade babar. Terus bae pupuhu rombongan teh paparentah supaya rombongan eureun di dinya serta nyieun sasaungan pikeun Nyi Putri reureuh jeung bisinya deui Nyi Putri babar di dinya. Mantri pupuhu rombongan paparentah deui supaya ngadegkeun wawangunan anu tohaga. Sabab ki mantri ningali galagat Nyi Putri kana bakal lami reureuhna di dinya. Pikeun nyieun eta wawangun tea loba tangkal kai anu rubuh di taluaran. Anu ku urang wetan mah disebutna tumbang. Eta tempat dingaranan bae Panumbangan, kiwari jadi ngaran kacamatan di Ciamis Kulon. Henteu lepat tina panyangka sadayana. Teu lami ti harita Nyi Putri ngalahirkeun orokna kembar sapasang, istri pameget. Anu mimiti medal teh orok anu pameget, anu matak dianggap bae rakana. Ari anu istri dianggap raina, ari balina dilebetkeun kana pendil serta dikubur di handapeun tangkal kai badag sarta dahana ngarampidak. Saparantos Nyi Putri salirana jagjag, rombongan neruskeun deui lelampahana ngajugjug ka kawali ku Serdayeun Pajajaran. Sababaraha poe ti harita rombongan geus tepi, Nyi Putri dibagekeun ku Ibu Ramana dibarung ku kabungah anu taya hinggana. Komo deui mulihna bari nyandak murang kali kembar sapasang anu kasep jeung geulis escu mulus sarta taya ku ciwana. Nyi Putri nyaritakeun lalampahana dikawit angkat ti Majapahit dugi ka babarna di Panumbangan. Mung eta murang kalih anu dua eta teu acan dipaparin jenengan. Saparantos dietang sagala rupina eta dua murang kalih dipaparin jenengan ku eyangna nyaeta Raja Pajajaran. Anu pameget jenenganana Bongbang Rarang, ari anu istri jenenganana Bongbang Kancana. Eta murang kalih dirorok ku eyangna kitu deui ibuna. Kencana Rarang anjeunna henteu mulih deui ka carogena di Majapahit nyaeta ka Sang Prabu Brawijaya tea. Dua murang kali teh moronton pisan beuki gede teh beuki tembong cahayana. Bongbang Rarang kasep lir dewa Kamajaya. Bongbang Kancana geulis lir Dewi Ratih. Kacida pisan dipikanya ahna kudu jadi eyang kawantu putu di putra istri kamemet. Tapi nepi ka umurna nincak rumaja eta barudak teu nyarahon bapa lantaran kasida dibunianana ku akina. Kitu deui sakabeh pangeus si karaton tiwanti-wanti ulah aya nu nyaritakeun bapana eta barudak
anu aya di Majapahit. Lain kuna naon, aki kaci dari sina, sieun inju anu kacida dipikanya ahna, indit nepung bapana di Majapahit, sasat nama lunta di kerajaan Pajajaran. Bongbang Rarang jeung Bongbang Kancana panasaran hayang nyaho bapana anu saestu, unggal nanyakeun kasing sahabae, jawabana sarua, bapana teh Raja Pajajaran. Unggal nanyakeun kasing sahabae, eta jawaban henteu nyugemakeun hatena, sabab ibuna ka Raja Pajajaran teh nyebatna Ama. Meureun kamaranana teh pernah incu. Bongbang Rarang jeung Bongbang Kancana beuki gede teh beuki tambah panasaran bae. Nepi ka hiji mangsa mah eta budak teh ngadesek hiji emban. Emban kapercayaan ibuna tibu budak supaya ngabejakeun bapana anu sajati. Kulantaran terus digulisek ditanya kuduaan mah unggal usik. Akhirna eta emban teh eleh deet, pok bae atuh ngomong halon. Rama Raden teh anu saleresna mah Sang Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Ayeuna Bongbang Rarang nyahon bapana, tangtu we eta hal teh mata kaget sang raja. Ditanya saha anu mere nyaho, Bongbang Rarang kitu deui Bongbang Kancana dedaek betus lantaran inget kana jangjina moal ngabejakeun jalma anu mere nyahona. Nganti harita Bongbang Rarang terus ngurihit sangkan akina gididan pikeun indit ka Majapahit, tapi Raja Pajajaran henteu ngididan bae lantaran melang bisi kuma onam di jalanan. Akhir dina hiji peuting jemplang-jempling, Bongbang Rarang ngalolos di karaton, nyatna geus gilik rek indit ka Majapahit nepungan bapana anu jadi raja di Majapahit. Isukna sapangangsi karaton ibur, Bongbang Rarang teu aya di karaton. Burber anu nareangan kaditu ka dieu, oleh anu tiangana henteu kapanggih. Leungit lir anu diteureuy ku poekna bumi. Ocapkeun adina Bongbang Kancana sanggeus nyaho nu jadi lanceuk ngalolos, rerencepan nyusul ngalolos di karaton. Henteu lila oge Bongbang Rarang kasusul lantaran samemena geus pasini janji tepung di hiji tempat anu dirusiahkeun. Terus atuh dua anana neruskeun lalampahan, maksudna rek ngajugjug ka Majapahit nepungan bapana anu jadi raja di ditu. Barang nepi ka hiji tempat anu kiwari katelah panumbangan tea, Bongbang Larang kacida hanaangna kokotetengan neangan cai kaditu ka dieu. Oleh henteu manggih bre bae ningali pendil handeupeun tangkal, ditingali ku Bongbang Larang aya caian, caina herang ngagenclang bangun tiis matak uruy nuker mejehna hanang. Henteu diengkekeun deui, cai dina pendil teh ditotor nepi ka beak. Teuing kumaha mimitina pendil milepas geus teh asup kana sirah Bongbang Larang. Sirah Bongbang Larang seret beheung katutupan ku pendil anu dijieuna tina beusi. Dicoba dilaan malah kuduaan hese pisan. Didinya Bongbang Larang indit lempangna ditungtun ku Bongbang Kancana, maksudna rek menta tulung kanulian. Sakur jalma anu dipentaan tulung, eueuh anu bisaeun ngalaan eta pendil. Didinya aya jalma anu ngabejaan, sangkan Bongbang Larang dibawa ka dukun. Dukun kaceluk sakti ngaranna Aki Garahang. Barang tepung jeung Aki Garahang, barabat atuh Bongbang Kancana nyaritakeun lalampahana ti awal nepi ka akhir. Ditek-tek taya nu kaliwat. Sanggeus ngadenge caritana Bongbang Kancana, pok Aki Garahang ngomong antare, eta teh pangajaran ke hidup duaan. Yen sagala kalakuan anu henteu diidinan ku kolot, sok matak aya balukarna anu henteu ngeunah. Jeung deui ujang nyai ari nginum motor tina pendil teh kalakuan anu teu hade. Aki Garahang karunyaeun ka Bongbang Larang, pokna keun sugan bisa urang anggalan ku Aki. Sup Aki Garahang ka kamarna, metakeun tatali paranting hukus ka karuhun. Aki Garahang sidakep sinuku tunggal, nedenda pituduh yang widi. Aki Garahang menang ilafat, yen eta pendil kudu dibelah ku ujung pusaka. Aki Garahang nyokot kujang pusaka,
pek dikadeken kana pendil besi desa kara-kara pendil bencar sapada harita. Bongbang larang jeung bongbang kancana dititah ngajrek heula di dinya ulah waran teruskeun lalampahana. Eta dua remaja teh nurut ka Aki Garahang. Dina hiji poe Aki Garahang rek inditan. Samemeh Aki Garahang indit papadon heula sangkan bongbang larang bongbang kancana ulah wani-wani ulin ka Cipang Buangan. Hari Cipang Buangan teh mangrupa talaga anu caina cenembrang herang. Abong nonoman keur meujeuhna blekes senteng dicaram teh lain nurut tapi kalah kapanasaran. Bongbang larang jeung bongbang kancana siga anu ngahajakeun ulin ka Cipang Buangan breh ningali cai talaga anu sakitu herangna. Jorojoy bae lanjekna aya karep hayang kokojayan teu loba carita. Gebrus bongbong larang ancur terus kokojayan bangun ngungunahkeun naker. Bongbang kancana kabitaeun brus ka talaga duaan arulin kokojayan sukan-sukan dina cai. Lila-lila dina saluar awak eta dua nonoman bari jil bulu belang koneng jeung hideng. Jang gelek bae dua anana jadi maung lodaya jalu jeung bikang. Barang dua anana saladar kana eta kajadian terus siling rangkul bari ceurik paungku-ungku. Dua anana kaduhung geus ngarempak larangan tapi kaduhung dipanderi mah taya gunana. Dua maung kajajaden teh balik deui nepi ka pangajarekanan di imah Aki Garahang. Aki Garahang geus nyampak deui di dinya. Geus teu bae eta maung teh maung kajajaden. Bongbang larang jeung bongbang kancana anu geus ngadon mandi di Cipang Buangan. Pok Aki Garahang ngomong bari dareuda. Ayeuna mah Aki teu bisa nulungan lantaran hidup duaan geus ngarempak larangan jeung henteu nurut kana papatah kolot. Dua maung kajajaden teu panjang tatanya. Sanggeus amitan ka Aki Garahang, dua anana neruskeun deui lalampahana. Barang mentas di walungan Cimuntur, dua anak ampir-ampiran kena ku aja lantaran kajiret ku akar oyong. Saenggeus leupas tina eta bahaya, bongbang larang kabawa palid ku walungan Cimuntur anu caina tarik. Bongbang larang kabawa palid ka hilir, terus kasedot asup kana gawul tateuheunan nyaeta tangkal kawung anu dibobok tengahna. Tataheunan paranti ngalalauk di walungan. Untungna bae ditulungan ku hiji patani. Bongbang larang kadot gawulana dihanjatkeun ka darat ku eta patani. Tuluy eta gawul teh dibelah ku kampak sakali dua kali nepi ka puluhan kali tapi gawul teh teu daek belah bae. Kulantaran geus ngarasa taak, bongbang larang dibawa ka Raja Panjalu anu harita mah linggihna di dayeuh luhur. Bongbang kancana ngiclik di tukangeunana srog kapayunan Raja Panjalu. Barabat eta dua maung teh nyaritakeun lalampahanana ti awal nepi ka akhir. Raja Panjalu kacida pisan karunyaeunana. Gaul dilaan tina awak bongbang larang olonyon siga anu babarieun pisan. Minangka mulang tarima ka Raja Panjalu, bongbang larang jeung bongbang kancana janji moal ngaganggu katurunan Panjalu iwal anu ngalampahkeun 3 perkara. Kahiji, anu nginum ditotor tina pendil. Kadua, anu melak tangkal oyong. Katilu, anu nyin gaul tina kawung bari henteu dibelah heula. Eta janji maung kajajaden teh dikuatkeun ku jampe pamake Raja Panjalu. Tidinya eta dua maung kakajaden teh teruskeun deui lalampahanana nyorang leuweung-leuweung bledegan, mipir-mipir pasir, mapai-mapai jungkrang, ngaraas teuing sabaraha walungan. Akhirna anjuk bae ka kerajaan Majapahit. Maksudna rek nepungan bapana. Barang srog kalawang sakateng karaton, gulang-gulang anu ngajaga lawang pahibut bari nyangking pakarangna lantaran disamperkeun ku maung. Maung sadua-dua jeung galede deui. Tuluy bae atuh maung teh pada ngepung gancang dihuit ku bongbang larang. Anu ngarepung karaget ting raringheuh merengeuh aya maung bisa cacarita. Bongbang larang nyaritakeun saknyana manehna duaan teh putra Raja Majapahit Sang Prabu Brawijaya ti putri kencana rarang ti Pajajaran.
Geus kitu mah eta dua maung teh dianterkeun ka jero karaton ngadehes ka Sang Prabu Brawijaya anu harita nuju aya di paseban ngempal sareng abdi-abdi karaton. Sang Prabu Brawijaya kaget manahna nampi dua tatamu aneh anu ngadehes barabat atuh Bombang Larang nyaritakeun lalakona ti mimiti ngalolos di pajajaran. Robah wujudnya jadi maung di perjalanan. Tug dugi ka ayeuna aya di payunan Ramana. Ngadangu kitu Sang Prabu ngagabruk dua maung kembar teh digalentoran nyacapkeun ka sono kanu nembe tepang, tapi kulantaran ayeuna mah geus beda wujudna geus robah jadi maung lodaya. Pok bae Sang Prabu Brawijaya sasauran, ujang Nyai, sanajan ayeuna geus robah tapi aya bayana pikeun nyieun kahadean, taya salahna pikeun menang kabagjaan. Bombang Larang ditimbalan jadi raja di sakuliah leuweung Majapahit. Bombang Kancana ditimbalan jadi ratu di sakuliah leuweung Pajajaran. Cek sakaul sataun sakali unggal mulud eta dua maung sok ngahajakeun papendak ari tempatna matuh di Panjalu. Nyati harita deui aya pacaduan pikeun sakabeh turunan Panjalu. Nyaeta teu meunang notor cai di tina pendil, teu meunang elak oyong, jeung teu meunang nyieun kuluang tina kawung anu henteu dibelah heula. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel bete ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Sim abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan kukitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Kusabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.